got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Abdi Fabian di kelas 11 IPA Hiji. Dengan kami Abdi Rangga di 11 IPA Hiji. Ini ada rancangan Abdi pada macam piantara tentang angklung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana perilakeun nama Abdi Rangga Sugiarto Santosa di Abdi bade macakeun piantara tentang angklung. Satajan eta urang panjatkeun puji syukur ka Gusti Pangeran anu tos merekeun rasa nikmat hirup, nikmat salat, nikmat dahar jeung nikmat lainna. Jeung oge urang panjatkeun shalawat jeung puji syukur ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Abdi bade macakeun piantara tentang angklung. Satajan eta angklung merupakan salah sahiji alat musik tradisional tanah Sunda. Angklung pertama kali dikenalkeun jeung dijieun ku Dirat Masamina di Saung Angklung Bandung. Aya oge bahan-bahan ngajieun angklung nyaeta hiji bambu. Bambu merupakan bahan utama ngajieun angklung. Teu sembarang bambu bisa dijadikeun angklung. Khusus bambu aya beberapa bumbu khusus nu bisa dijadikeun. Bambu gombong, bambu hideung jeung lainna. Jenis bambu anu digunakan ngajieun angklung dua jenis bambu eta bisa dinimbulkeun suara nu alus. Olahan bahan baku angklung merupakan tahap nu paling penting jeung ngajieun suara anu bisa ngeunahkeun atau henteu eta angklung. Suara angklung eta sorangan. Bahan-bahan angklung ditebang pas keur musim panas jeung alusna 3 tahun kaluhur jeung dicicingkeun dina posisi nantung selama 1 tahun. Bambu anu alus jeung angklung nyaeta bambu anu lurus jeung berbuku kesimpulan. Kesimpulanana angklung merupakan alat musik ti Sunda nu kudu terus dijaga, dikenalkeun jeung dilestarikeun. Sakitu wae ti Abdi hampurna kasadaya mun Abdi aya salah-salah ngomong, salah-salah bicara jiga kitu. Sakitu wae ti Abdi nuhun kana perkenanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.